Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge madari ieu dongeng dina channel ATE Official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning madar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Atuh ngarah teu nyangklong ning kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 7na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, isi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dong dong tes. Para wargi sadayana, poe harita langit katempona angkep, mega hideung pagulung-gulung nindihan mega bodas anu ngolembar ke bawah angin. Nya kitu deui manuk jurig anu disada mirigan ngawirahma maturan keclakna cai mata barda nu aya dina luhureun taneuh beureum 2 makam anu kakarek anggeus nguburkeun 2 layon. Nyaeta layon Kitanu jeung layona Beema anu teu kahaja katindihan ku saung. Palastrana Kitanu bejana gancang pisan rekabna nyebar ka sakabeh para jawara anu aya di tatar Galuh. Nya kitu deui ngeunaan kasaktena barda, pamorna mampu ngaruntageun kawani para rampok gerawat. Loba jawara jeung para garong anu milih bebalik pikir daripada kudu bentrok jeung barda. Tapi teu kitu pikeun Ki Jantra keur dirina mah leuwih hade ngasakeun deui ilmu kanu jadi guruna, nambahan pangarti. Kacaturkeun di paguron harupat 7 harita Ki Jantra isuk-isuk geus keur diuk dina kursi kai jati. Di hareupeunana dina meja ngabarak mangrupa-rupa dahareun ka asup cikopi anu ngebul keneh. Beungeutna anu bengis kaciri angkep nahan amarah lantaran anak buah andalanana nyaeta Kitanu geus perlaya
nalika tarung jeung Barda. Harita Ki Jantra ngageruan anu ngaran Wira. Wira kadieu kaula rek aya badamikeun jeung ilaing kadieu Wira. Teu pati lila rojol saurang lalaki norojol laki ngora kira-kira umur 40 tahunan make baju pangsi sing sarwa hideung kumisna baplang halisna gede mirip Ki Jantra. Sanggeus deukeut mah geek we eta jalema nu ngaran Wira teh diuk hareupeun Ki Jantra. Aya naon Kang asa rawas kieu ieu teh ceuk Wira ngawitian tumanya kanu jadi lanceuk. Ari ilaing nah tengah denge beja gitu kamari kita nu geus paeh ku jalma nu ngaran Barda nya atuh puguh we apal makang maksa deh kumaha atuh dilampaheun urang ayeuna pan geus sidik setoran ge ngurangan upeti loba anu teu mayar ayeuna mah da ngarasa aya tangguhan nya si Barda. Nya nu matak ti eta akang ngageruan ilaing ge maksudna mah akang terek incah heula pikeun nebungan nu jadi guru rek ngasakeun deui pangarti sangkan bisa ngelehkeun si mangkruk anu ngaran Barda. Lamun akang miang ari paguron kumaha tuh Kang? Ieu dengekeun nya ku si laing Wira. Ti mimiti isu paguron ieu kop urus heula ku ilaing. Jaga ka bener ulah nepi ka si Barda bisa asup ka ieu paguron. Sateka polah usahakeun bijaan kabeh anak buah akang sangkan ngajaga ieu lembur. Oma selagi akang can balik si Barda ulah mangka bisa asup ka ieu paguron. Sanajan bari jeung berat Ki Wira daek teu daek nyanggupan kana panitah tinu jadi lanceuk. Gancangna carita isuk-isuk pisan harita Ki Jantra geus ngagedig ngaberetak lumpat tumpak kuda ninggalkeun paguron harupa 7 anu maksudna rek ka Gunung Gede arek guguru deui kanu jadi guruna pikeun nambahan ilmu panemu. Beja ngeunaan Barda anu kakoncara kaunggal pelosok nagri. Akhirna nepi oge bejana ka Tegal Karang nyaeta lemburna Adiku Wesarya anu dipake panyumputan Nyiratih salila 7 tahun. Harita keneh anu jadi Adiku Wesarya gancang neta hiji utusan sangkan manggihan Barda anu maksudna sesuganan Barda daekeun diondang ka patempatanana. Cag urang tunda heula urusan eta. Ti harita sanggeus kajadian di Karanggalih anu ngajadikeun ku Wesarya palastra. Nyiratih teu pernah nembongkeun diri ka jalma loba. Rusiahna dicekal pageuh ku Adiku Wesarya jeung pamajikanana. Harita Cep Ali jeung Nyi Suhita kitu katalahna nu kabeneran dipercaya di eta lembur jadi lurah. Ngadenge beja yen Ki Jantra geus ninggalkeun lembur Karanggalih. Kusabab anak buah andalanana nya Ki Tanu geus palastra ku saurang pamuda nu katelah Barda. Cep Ali anu aya di tengah imah nyalukan anu jadi pamajikanana. Nyai, kadi heula Nyai, akang aya picaritakeun ieu ka dieu.
kalayan teu talangke deui. Nyi Suhita gancang muru nyamperkeun kanu jadi salakina. Bari rada semurwas gancang manehna tumanya. Aya naon Kang? Asa ruas kieu. Duh, moal kitu Kang aya gorombolan Ki Jantra mah. Tenang Nyai moal. Keur sayeuna mah ulah hariwang. Pan Ki Jantrana oge keur eueuh cek beja mah keur guguru deui ka Gunung Gede. Nyi Suhita tarangna rada kereung ngadenge beja kitu ti salakina teh. Bari pok nanya jiga anu teu percaya. Nah leres kitu. Naku naon atuh? Henteu si mangkluk teh. Kunaon atuh nya? Nah leres kitu. Kang, naku naon atuh eta si mangkluk teh Kang? Nu madak akang ngagerwan teh rek ngabadamikeun eta cing panggerwankeun si teteh mangka ka dieu Nyai, kita ka dieu. Nyi Suhita indit ka tukang ngagerwan Nyi Ratih anu aya di kamarna. Tepati lila sanggeus anu digerwanana kaluar. Duanana nyalampeurkeun deui ka tengah imah. Nyi Ratih sok sanajan geus aya 7 taunna ditinggalkeun kudu jadi salakina, tapi pamenteuna teu robah, malah mah asa beuki geulis komo deui harita make setelan kabaya buukna nu hideung ombak banyu teh ngarumbai sametakna. Beuki nambahan we kagelisanana ceuk sapaliwat mah moal anu nyangka yen Nyi Ratih teh geus pernah ngalaman boga salaki. Gek duanana Dariuh, sedangkan Cep Ali atawa Lurah Ali ngawimitian de nyarita. Punten cece, ku abdi diwagel heula waktos nanya. Teu naon Ai? Aya naon kitu? Cece asa ruas. Cek Nyi Ratih nembalana bari semut tungkul. Mangkukna abi teh nguping beja yen anu ngawasa lembur Karanggali nyaeta Ki Jantra tos miang cenah ninggalkeun patempatanana kulantaran aya saurang pamuda anu ngelehkeun jawara andalanana. Nya dinten kamari teh abdi miwarang Mang Soleh ngundang eta pamuda di piwarang ka dieu anu maksudna mah bade diajak badanten kangge ngabeberes deui eta lembur. Sakantenan hoyong terang tutunggulna Kang Sarya sangkan cece tiasa jongjon aritos kantenan kubulanana mah tah kitu maksud abdi teh cece. Nyi Ratih teu bisa nembalan, dadana ngaradak karasa sesek ras ingat karo jadi salakina nu nepi kiwari ditungguan teu pernah datang deui. Nah hatena sakapeung teu percaya mun salakina geus tilar dunia, tapi mun bener aya kenehna ge pira aku teu manggihan dirina anu aya di Tegal Karang. Kapan ongkos salakina nu nitah nungguan dinu jadi adina. Keur kitu ti hareup kadenge aya nu kaketrok kana pantu semua anu rusuh. Sedengkeun Lurah Ali Nyi Suhita katut Nyi Ratih silih reret kayanana ngaradak jadi semu pika hariwang. Tepati lila aya soran uluk salah. Sampurasun, punten, sampurasun, rampes. Lurah Ali nembalan bari gancang mukakeun pantok dituturkeun ku Suhita jeung Ratih. Ngaraketna sora panto anu dibuka marangan ngagebraina lawang hari. Ana breh teh sing horeng Mang Soleh jeung saurang pamuda anu katingalina ka Cidaha rupana make baju pangsi sing sarwa bodas. Sorot matana ngandung wibawa, pangawakanana ngeusi ku brehilna otot. Pamenteuna cahayaan tur handap asor katempona. Harita kabeh oge eueuh anu teu colohok nempo barda.
Sanajan Nyi Suhita pisan anu geus boga salaki, komo deui Nyi Rati jantungna asa ngadadak eureun. Nya kitu deui lara hatena asa ngadadak lipur ku nempok kakasepan Barda. Lurah Ali harita langsung ngabagiakeun ka Mang Soleh jeung Barda. Alhamdulillah geuning Mang ari ieu jang Barda. Sok mangga kalebet heula. Sanggeus nyolongkrong sasalaman bari ngawanohkeun diri ka Lurah Ali jeung anu liana. Barda asup ka tengah imah bari terus di Nyi enggal sadiakeun tuangeun saya aya we kanggo jang Barda sareng Mang Soleh enggal. Lurah Ali mere parentah ka Suhita. Nu teu talang Nyi Suhita jeung Nyi Rati gancang ka dapur kaprak-keprek sasadia. Gancangna carita sanggeus bareres daharna jeung ngawanohkeun diri masing-masing. Lurah Ali buka obrolan anu eusina ngeunaan rencana ngabersihkeun deui desa Karanggalih nu ayeuna dipake markasna para garong jeung jalma jarahan. Kabeneran Bardanya tujuan pisan, kusabab dirina oge hayang nempo deui urut imahna baheula. Kajaba teh eta Barda yang ngajak ka sakur garong anu aya di Karanggalih sangkan balik ka jalan kahadean. Wanci pas sore di Tegal Karang, angin ngahiliwir nebak dang daunan anu oyag-oyagan. Tiisna ngageleser karasa seger, sumarambah kana baya nyaliara kana rasa jeung raga. Kabeneran layung koneng pating kolembar di luhur langit, cahayana hurung ngempur lir emas sinangli. Sore hari tama dunya karasana asa ngalegaan. Nya kitu deui kembang harapan anu geus lila ka kubur ngamimitian juljol narembongan deui. Jiga imut anu kareueut jeung sorot soca ngandung katresna. Sok sanajan patepung nembe salangkung jeung sorot panona tetela lir panah dewa. Sok sanajan patepung nembe salangkung patepang oge nembe munggaran, tapi imut jeung sorot panona tetela lir panah dewa Rama nu nanceb kana kolbu. Kitu harita kayaan Nyi Rati, panona anteng neuteup ka Barda anu keur aya di musola tukangeun imah Lurah Ali. Leungeunna asa ngageleter nepi ka gelas anu aya di luhur nampan kekeretekan. Sanajan bari samar pola, Nyi Rati maksakeun ka musola mawa cai herang jeung dahareun sarua saeutik rek disuguhkeun ka Barda. Sanggeus nepi ka tukangeun Barda, Nyi Rati arek urug salam, tapi geuning Barda ngaliuk manten, atuh daek teu daek. Nyi Rati jadi rampang reumpeuh. Kabeneran pisan harita Barda neuteup Nyi Rati anu akhirna dua pasang mata silit teuteut. Na jero hate Barda ngagarentes, ke geuning asa wau, asa pernah nempo ya awet teh gimana kitunya. Tapi asa bojona paku Wusaria mun teu salah. Kitu galecokna hate Barda. Kusabab singnya oge baheula keur ceneng keneh ku Wusaria. Dari jeung bojona mah jarang papanggih, katambah-tambah ayeuna Lurah Ali can ngabejaan ngeunaan Nyi Rati asal usulna. Sabalikna pikeun Nyi Rati galecok hatena mangrupakeun galecok durian. Kang Barda, geuning asa pikakaraeun ieu hate sumebelak jeung emut wae kasalira. Kumaha atuh Kang? Ngan nepi sakitu galindengna hate
nu geulis Nyirati kusabab Barda kaburu nanya, punten Nyai, eta cai bilih bae, cek Barda bari ngomekeun gelas dina baki anu deng. Nyirati anu keur samar pola jadi beki era taraina semu beureum tungkul hareupeun Barda. Nyai, mangga atuh cari. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Nyai, mangga atuh cari. Wios, da gelasna oge teu janten bae. Ya bada seueur atuh cai mah di sumur oge pinuh keneh. Cek Barda bari seuri leutik. Sedangkeun leungeunna gancang nampanan baki. Terus nama digolerkeun naluhur talupuh mushola. Sanajan bari jeung era Nyirati maksakeun diuk hareupeun Barda. Taraina tungkul meh-mehan gado anu jiga endog sapotong teh antal kana dadana. Nyai, tos lami linggi di dia. Cek Barda. Dan teruskeun omonganana. Nu tadina asa rek nanyakeun ngeun anu ku Sarya. Tapi bet asa katuasa jeung teu tega. Aya rasa karunya bisi matak teu merenahkan hatena nyuat-nyuat taheut anu geus meh gari. Abdi tos 7 tahun Kang. Dupi Akang leres badai ka Karanggalih teh. Insyaallah pamit teu aya wagelan mah bade enjing panginten angkat ka Karanggalih teh. Barda nembala bari nyobaan neuleuman eusi hate Nyirati nu katingalina jiga nu bingung. Kumaha Nyai bade ngiring ka Karanggalih? Bilih sakantenan hoyong ngalongok kaayaan Karanggalih ayeuna. Meunang pertanyaan kitu ti Barda, hate Nyirati kacida bungahna keur maeukeur sing dina eueuh pangajakna oge satadina rek menta izin kanu jadi adi iparna. Sangkan bisa ngabarengan Lurah Ali saparakanca ka Karanggalih. Hatur nuhun Kang, sateu acana. Kantenan pisan abdi teh hoyong ka Karanggalih. Kumargi tos lami pisan teu kadituna teh. Sakantenan we hoyong terang tutunggul caroge. Tos ditelasan jiwana ku biadab da Ki Jantra. Akhirna sok senajan bari ngalimbat cimata. Nyirati nembrakeun eusi hatena ka Barda. Mangga atuh nyi, antosan we mudah-mudahan enjing urang tiasa angka sasarengan. Geus kitu mah Nyirati pamitan ka Barda anu aya di mushola. Sedangkeun harita dina waktu Nyirati jeung Barda keur uplek ngobrol. Di jero imah Lurah Ali merhatikeun. Nah hatena ngarasa bunga. Kusabab maksud jeung tujuan hiji-hiji geus nembongkeun kamajuan. Ari maksudna anu utama ngundang Barda ka tempatna teh lain ngan saukur hayang-hayang teuing ka Karanggalih. Da eta mah sing Barda dina teu daekeunna oge teu jadi pasoalan. Da tujuan utamana mah hayang nulungan kanu jadi lanceuk iparna nyaeta Nyirati sasatna salila 7 tahun kagegeringan kudu jadi lanceukna anu geus maot. Susuganan atuh ku ayana Barda hatena bisa kaubaran, syukur-syukur mun diparangkeun aya jodoh. Ari pikeun Barda sorangan rasaana biasa-biasa we. Teu ieu boga rasa nu aneh kusabab kahiji Nyirati mah keur geulis teh turunan menah. Da sapamohalan mun dirina boga rasa katresna ge moal bisa kabiruyungan. Nu kaduana hate jeung pikiranana teu waleh ingat wae ka Nyi Mas Banuwati. Malah mah dirina geus janji kana ati sanubarina. Mun masalah di Karanggalih geus rengseh mah rek nepungan deui Nyi Mas Banuwati anu aya di pasantren Nagri Sabah, nagrina alam jin. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Peuting anu sepi jempling geus kaliwat diganti ku wanci beurang isuk-isuk anu hegar.
panon poe geus molotot di belah wetan marangan lumampahna Barda Nyiratih jeung Lurah Ali. Ketinggalan dua kokolot lembur anu minangkana jawara di Tegal Karang anu katelah Kiranu jeung Kiwaryo ngarilu. Kacaturkeun di tempat anu lian nyaeta di Karanggalih atawa di Paguron Harupa 7. Sanggeus ditinggalkeun ku Ki Jantra kayanana ayeuna mah teu genting teuing. Sok sanajan aya Ki Wira ngagantian Ki Jantra, tapi dina ngajalankeun kapamimpinanana teu saganas anu jadi lanceuk. Malah mah para warga kampung jeung desa nu lian bisa rada tenang dina ngalakonan kagiatan sapopoena. Harita anak buah Ki Jantra anu keur ngajaraga di Gapura Paguron Harupa 7 keur silih tempas jeung baturna. Din, si laing kumaha euy ayeuna rarasaan? Ceuk Kitaria baturna nanya kanu baturna nu ngaran Udi. Perasaan kumaha maksud teu ngarti ya? Nya sanggeus kita nu palastra jeung dunungan eueuh ceuk ulama asa ripuh euy duit hese dahareun langka. Ari rek maksa ngarampok sin panggih jeung nu ngaran Barda ieu teh asa bingung dewek mah. Nya sarua we atuh sada oge kitu pamikiran mah. Cek baturna nu lian mah ira. Teu sabaraha lila harita ti kajauhan ka ciri aya gorobag anu ditarik ku sapi keur ngajugjug ka tempat maranehna jaraga. Si Tarya kancang ngaharewos ka si Udin. Din katam teu kuy lain itu aya gorobag sapi euy keur kadiekeun jigana dimilikeun gede ieu mah euy. Si Udin nyereng bari mere isyarat ka baturna sangkan siap-siap. Sedangkeun Ki Tarya mere parentah nyalingker saware euy sangkan teu nyurigakeun teuing siapkeun pakarang. Si lain rijal bejaan wadia balad jang jaga-jaga bisi musuh teka untuk euy. Siap Kang, siap. Ceuk Ki Rijal bari ngagajeleng muru ka markasna. Beuki lila gorobag sapi anu jiga menod ku babawaan teh beuki ngadeuketan. Anu tepati lila geus anjog ka hareupeun Gapura anu aya di sisi lembur anu keur dijaga ku Ki Tarya jeung Ki Udin. Ki Tarya harita ngamimitian ngagajeleng muru ka belah sisi nu maksudna rek mukakeun dingding anu ngahalanganana. Karek oge leungeunna rek narik na atuh torojol teh kaburu seep waktosna pamiarsa. Keun insyaallah enjing pageto kurang lajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.